Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Sabrina Yasmin di kelas 12 IPA 3. Di dieu abdi bade midamel es campur kanggo minuhan padamelan basa Sunda. Pakakas sarta bahan anu diperlukeun nyaeta ager-ager, buah naga, pir, alpukat, nata de coco, sirup, susu, es batu, peso, sendok, dalanan, peso paranti, sareng mangkok. Lengkahna, mimitina mesek kulit pir nganggo peso paranti. Teras potong pirna. Teras potong ager-ager. Salajengna potong alpukat kana 2 bagian. Teras dikeruk, teras lebet kana mangkok. Potong buah naga kana 2 bagian. Teras dikeruk jeung lebet kana mangkok. Asupkeun pir. Asupkeun ager-ager. Lebet nata de coco sareng caina. Tambahkeun es batu. Tuangkeun sirup. Tuangkeun susu. Rengse es campur siap dinikmati. Gampang kan ngadamel es campur?
Daripada ngagaleh jajanan di luar, hayu urang ngademel es campur. Sehat sareng seger. Hatur nuhun.